Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasta abdi Isyana Fazrila di kelas 11 IPA 2 nomor absen 8. Di dieu simkuring bade ngadugikeun dua wawangsalan anu temana sato. Wawangsalan anu kahiji, teu akalan teu eraan, luas leos teu daek cicing. Wangsalna nyaeta ucing. Wawangsalan anu kadua, panon molotot siga nu ambek ngincer mangsa nu disaung. Wangsalna nyaeta maung. Sakitu anu kapihatur, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Kalisa Zahrani di kelas 11 IPA 2 absen 10. Di dieu abdi bade ngabacakeun dua wawangsalan anu temana sato. Anu kahiji, sorat ciak dina kandang teu beunang dipika hayam. Wangsalna nyaeta hayam. Anu kadua, sato hejo gede jangjang sangu tutung jadi kerak. Wangsalna nyaeta merak. Mun sakitu nu ku abdi didugikeun. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Laila Kaila Yunika di kelas 11 IPA 2 absen 11. Abdi di dieu bade macakeun dua wawangsalan temana sato. Anu kahiji, cak-cak badag dina para hayang neke ngadengena. Wangsalna nyaeta toke. Anu kadua, sok entrep di mana wae menilieur ningalina. Wangsalna nyaeta aler. Mung sakitu anu tiasa abdi dugikeun. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Leni Siti Khairunisa ti kelas 11 IPA 2. Di dieu abdi bade ngabacakeun dua wawangsalan. Anu kahiji, gagah tur tarik lempatna rarungsing ku harta banda. Dina wawangsalan eta wangsalna nyaeta kuda. Anu kadua, sok dicai ayana kacida paang rasana. Dina wawangsalan eta wangsalna nyaeta soang. Mung sakitu wae nu tiasa abdi tepikeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.